Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon hari ieu eta sahiji pasal bir riba. Eta tetep ieu pasal mertelakeun atau menjelaskeun tentang riba. Bi alfian maksuratin kalawan aya rapat riba teh dibaca nganggo alif maksurah. Lugatun ari riba mungguh bahasa eta az-ziyadatu ngandung makna kadar-kadar nambah. Wa syar'an sareng ari riba mungguh syar'a. Riba mungguh syar'a teh muqabalatu iwadin ngabandinganana tutukeran atawa iwad bi akhara kalawan sejen majhulit tamasuli anu disamarkeun atanapi teu dikanyahoan kasamianana kana ukuranana atau kesetaraanana bi mi'yari syar'i dina ukuran syara halatal aqdi dina nalika akad atanapi dina nalika transaksi aw ma'ata khairin atanapi nunda penyerahan nunda nyerahkeunana pil iwadaini dina dua barang anu dituker aw ahadihima atanapi salah sahijina iwad war riba sareng ari hukumna riba eta haramun haram. Wa inna ma yakunu sareng saestuna aya atau kajadian ieu riba teh bizahabi wal fiddati tina akad emas sareng perak wa fil mat'umati sareng tina pirang-pirang bahan katuangan. Wahia sareng ari anu dimaksud ku barang katuangan nyaeta ma katuangan yuksadu anu dimaksad galiban dina galibna atau kabiasaanana ditukmi pikeun katuangan anu dituang ikhtiatan anu nimbulkeun ieu katuangan teh kana kakuatan aw tapakohan atanapi bubuahan camilan aw tadawian atanapi obat-obatan wala yajri sareng teu terjadi teu disebut naon riba pi ghairi dzalika tina saliyana disebut tadi mas perak sareng katuangan wala yajuju sareng teu sah naon bai'u zahabi ngajual emas bi zahabi ku perak wala yajuju sareng teu sah naon bai'u zahabi ngajualna emas bizahabi ku emas walal fiddati sareng teu sah ngajual perak kadzalika nya kitu deui saperti bil fiddah ay bil fiddati tegasna mah kalawan perak deui madrubaini kana anu aya eta perak teh dicetak au ghairu madrubaini atanapi anu teu dicetak duanana ila mutamasilan kecuali ukuranan sami ae mislan bimislin tegasna mah umpama kalawan umpama palaya siu maka teu sah bai'u syai'in ngajual hiji perkara hiji barang min zalika tina emas sareng perak mutafadilan tingkahna bari sirih leuwihan atawa ukuranna berbeda. Wa qauluhu sareng dawuhanna ki musannif nakdan lapat kana lapat nakdan haltosna halna bari kontan atosna mah serah terimana teh kedah langsung aya halan maksadna mah pada harita yadan biyadin leungeun ku leungeun maksudna mah tampan tinampan silih tampaan Palau bi'a maka lamun dijual naon syai'un hiji perkara hiji barang min zalika tina emas jeung perak wa ajalan tingkahna nganggo tempo nganggo waktu lam yasih maka teu sah
walayasio jeung teu sah naon bae umah ngajual barang ibta'ahu anu tos meser kana eta barang teh saha asyahsun hiji jalma hatta yakbidahu saingga nampa atau narima eta jalma kanu eta barang sawaun pada sarua bohrek ba'ahu ngajual jalma kanu eta barang telil ba'i kanu tadina nu ngajual auli goirihi atanapi saliyana anu ngajual tadi walaya juju sareng tesah naon bae ulah mi ngajual daging bil hayawani kalawan hayawan sawaun kana boh pada aya eta daging teh min jinsihi tina jenisna eta daging kabai irah min syatin seperti ngagaleuhna daging domba bisyatin ku domba ku hewan domba awamin goiri jinsihi atanapi saliyana ku jenisna beda hayawan lakin mimakulin tetapina tina sapali hewan anu sok dituang dagingna kabai ilahmi bakorin seperti ngajual daging sapi bisyatin kalawan dipeser ku domba waya juju sareng kenging naon bae uzahabi ngajualna emas bil fiddati dibeli ku perak mutafadilan kalawan ukuran anu beda lakin nakdan tetapi na kudu kontan aya halan tegas nama pada harita makbudon tur anu ditampa atau ditarima qoblat tafarruqi samemeh papisah antara nu ngajual jeung nu meuli wa kadali kalmat omatu nya kitu deui katuangan bahan makanan laya juju teu kenging naon bae urgensi ngajual jenis min hatina eta katuangan bimislihi kumpamana itu jenis illa mutamasilan angin kedah sarupa ukuranana kedah sarua nakdan bari jeung kontan aya halan maksad nama pada harita makmudon tur bari katarima bari kacepeng qoblat tafaruqi samemeh papisah waya juju sareng kenging naon bae urgensi ngajual jenis minha tina itu katuangan bigoirihi kalawan liana jenis mutafadilan tingkahna bari anu leuwihan atau ukurana berbeda lakin nakdan tetapi jeung kedah kontan aya halan masadama pada harita makbudon bari jeung katarima qoblat tafaruqi samemeh papisah antara nu meuli jeung nu ngajual walau tafarraqa maka lamun pisah saha al mutabayiani jalma nu jual beli qabla qabdi kullihi samemeh nampak sakabeh itu anu dijual batola tu maka batal eta akad au qabdi ba'dihi atanapi nampi tina sapalihna papihi maka tetap tina itu ba'di qabdi ba'dihi qaulan tafriqis subqati ari dua qaul anu misahkeun kana akad tafriqis subqah wala yajuju sareng teu kenging naon bae ul gorori ngajual perkara anu samar anu teu jelas kabai abdin seperti ngajual abid hamba sahaya min abihi tina pirang-pirang abidna anu ngajual bari jeung teu ditentukeun nu mana nu rek jual teh awat toirin atanapi ngajual manuk pil hawai anu aya di awang-awang paslun pi ahkamil hiyar wallahu alam bimuradih mudah-mudahan manfaat barakallahu li wa lakum.